Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng sonten pamirsa sadaya. Katepang deui sareng simkuring maharani Putri Wicaksani dina acara Warta Sunda. Abdi di dieu bade nyuguhkeun rupining informasi keur balarea manggo sababaraha menit kapayun. Simkuring bade nyarengan pamirsa di informasi anu update. Nah, di dieu kuring bakal ngajelaskeun ngeunaan salah sahiji tempat anu minang ditatangan ku warga Bandung nyaeta Lengkong. Jalan Lengkong dibagi kana dua, aya jalan Lengkong besar atau gede, sarta Lengkong kecil atau leutik. Jalan Lengkong nu kuring bakal jelaskeun mangrupakeun Lengkong kecil. Jalan Lengkong kecil mangrupa wewengkon populer di kota Bandung, minangka tempat manggihan rupi-rupi kuliner. Jalan Lengkong leutik oge jadi tempat favorit para wisatawan, utamina warga Bandung. Rupa-rupa kadaharan tiasa kapanggih di Lengkong kecil. Mimitian ti kadaharan khas Indonesia nepikeun ka nagara deungeun. Seueur toko di sisi jalan, kalebetna aya gedung restoran sareng kafe, supados janten favorit para nonoman pikeun nyeepkeun waktu sareng rerencangan kulawarga atanapi pasanganna. Lengkong street food ieu dibuka unggal dinten di jam 5 sonten dugi ka jam 12 wengi. Lengkong kecil teh nyaeta salah sahiji jalan di tengah kota Bandung anu dijadikeun tempat wisata kuliner di Bandung anu bukana ti sore tepi ka peuting. Lengkong kecil dijadikeun tempat pilihan yang barudak muara kusabab kadaharan di dieu lain dina Indonesia wae tapi di mancanagara oge aya. Dina kasempatan ieu abdi sareng rerencangan bade ngaliput ieu tempat sareng ngawawancara salah sahiji padagang di dieu. Jadi di dia abdi saya di Lengkong kecil, di dia abdi bade ngawawancara salah sahiji padagangnya di Lengkong kecil. Sareng saha teh namina? Jasmine. Ya. Pangkeun nama abdi Tapi Triawan. Pertanyaanna naon anu matak Lengkong kecil teh bisa rame? Soalnya tuangan-tuangan anu viral-viral. Terus ramena soalnya anak-anak muda nu jarajan kada dieu. Lajeng saha wae biasana nu sok nganjang ka Lengkong street food? Sadayana kalangan bade sepuh, bade anak muda, bade barudak alit gitu. Biasana iraha wae street food teh aya atau jam sabaraha? Pami ramena bukana tabu 4 sampai ke pami malam minggu sampai ke jam 12 bengi. Lajeng kunaon sababna Lengkong street food seueur barudak anu marah datang? Sabab seueur tuangan anu viral jika di sosmed, TikTok, Instagram gitu. Salian dagang di bakso bacil ieu teteh pernah dagang naon? Pisang nugget. Terakhir kumaha kaayaan lamun Lengkong street food teu rame? Kaayaan Kaayaan Biasana suasanana kami sepi mah di hari Senin sampai ke Kamis biasana sepi. Kami weekend gitu, so alhamdulillah rame. Nuhun teh. Iya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.